Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Ilahi Robbi kalawan hidayah sareng inayah urang sadaya tiasa kampal dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dailap kasanggakeun ka sahabatna kulawargina dugi ka urang salaku umatna amin ya rabbal alamin. Sadayana ngaturkeun nuhun ka panata acara anu panantos masihan waktos sareng kasempetan simkuring ngadeg di ieu tempat. Rencangan anu kasimkuring DP hormat dina ieu waktos simkuring bade nerangkeun suspensi mobil. Suspensi nyaeta salah sahiji komponen anu aya dina mobil anu ngabogaan fungsi pikeun ngurangan tekanan anu dihasilkeun tina beungeut jalan kayaning gejrigan atawa jalan anu taringgul. Suspensi bakal ngayun ka luhur sareng ka handap pikeun ngurangan getar dina awak supados teu karaos dina jero mobil atawa kabin. Sistem ieu boga bagian anu utami mangrupakeun pegas anu dijieun tina baja elastis. Tina katerangan ieu bisa disimpulkeun yen suspensi ngabogaan fungsi penting dina mobil pikeun ngurangan tekanan anu dihasilkeun tina beungeut jalan. Sakitu anu kuring diaturkeun upami aya kalepatan tina materi anu kuring didugikeun nyuwunkeun diapunten. Daun salam siap saji anu ngajawab salam mugia sae rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.